naon maksud jeung tujuan maneh kok ngomong prak nyarita pokoknya blak-blakan monyong naone kayaknya lah sugane kebae lah diberi sameliara di balik deui we cicing terjadi ukuran nu kitu mah terjadi ukuran duit numpuk harta kekayaan anu loba teu matak jadi sugema tanpa hirup dibarengan iman takwa. Abdi teh aya taroskeun kula naon margi di dunya teh seueur jelema nu nyembah ka dewa ai dewa pangeran lain eta nu rek ditaroskeun teh kitu kula nanging ulah nyanyak abdi mengantar wungkul ka dieu teh jadi seueur anu nyembah ka Batara Guru kulan taai Batara Guru teh pangeran lain nu nyiptakeun bumi langit sawarga neraka lain da wala talamun lain Batara Guru ka saha mangeranana jeung dewa-dewa nu di dieu ai mangeranana dewa jeung otipati malintang tika nu kagungan urang we da wala saha nyatana Allah jenenganana Allah di mana teh Allah teh ulah ka mana karep jalu ngomong teh ai Allah teh teu bisa disebut di mana margi sabab murtad maneh lamun nyaritakeun Allah di mana kapan saacana urang ibadah ka pangeran teh kudu apal heula kana di ibadahanana ngan ulah dicaritakeun di mana-na margi sabab Allah mah teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa jadi Allah mah teu di wetan teu di kulon teu di kidul teu di kaler teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa atuh meureun hukumna eueuh nu kitu mah tadi kulon, tadi wetan, tadi kaler, tadi kidul, tadi tengah, tadi luhur, tadi handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa hukum nama eueuh nu kitu teh. Heuh, geus sama dinya atuh ngabuntut bangkong keur kuring. Aduh si dawala nepi ka perbah dinya. Sapek babarengan jeung Abah Didi si eta duh. Dewek ke bebarengan yang abah ditinggal belet dewek mah jadi cek mana Allah teh eueuh mun kitu mah lain eueuh da ulah ulah lain eueuh tapi aya Allah teh aya bisa nganyatakeun ayat di mana aja kanyataan anak moal pati-pati damelanana lamun eueuh nu ngadamelna jadi aya ari hukumna aya naon eta ceuk maneh da hukumna aya mah karaba karasa jeung katempo mana mana wa duh nyedak ieu si dawala masantren di mana aja cobi ayeuna saur ieu Mang Resi Narada cenah hukumna eueuh da eueuh teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap hukumna teh ceuk itu aya di udag ngelam ceuk ieu teu di kulon di udag ngelam kumaha ieu teh dula naon sabenerna ari Allah teh anegleng di aras anegleng di aras aya aras teh mana tempat nu pangluhurna jeung panglegana ti dieu ka mana upami hayang ka itu ngaliwatan heula langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh sidatul muntaha aras sagaduna rop-rop tos ka itu teh acan nah tuh acan geus bisa nyaritakeun apan kudu iman wungkul urang we jadi aras teh tempat nu pangluhurna jeung panglegana iya jadi Allah teh di dinya iya di mana kateranganana lamun anjeun can ka itu
Ar-Rahmanu ala rasistawa. Ar-Rahmanu ala rasistawa. Iya. Hartina Allah anu geleng di aras. nah ada Allah masanes Ar-Rahmanu maka dihartikeun Allah sagala eta dina Ar-Rahmanu sing sok kayaknya Ar-Rahmanu ala rasistawa dawuh lapan Allah dinya mah korehan nah dihartikeun Allah anu geleng di aras Kapan Ar-Rahmanu teh Allah tuluy lamun Allah Ar-Rahmanu lain nya heueuh lain cek kuring nah hayang dinyatakeun hayang ai ceuli naon ceuli mah ieu tah eta mah barangna kuring mah nanyakeun teh ceuli ai kitu ceuli naon ai ceuk maneh naon ceuli teh ngaran heuh ngaran anu mana ngaran ieu nu rebing ai ngaran anjeun saha Sambu ai eta ceuli saha ceuli Sambu heueuh ai ceuli mah ceuli sambu ngan sambu lain ceuli mobil teh ai ceuli naon ngaran anu mana ngaran ieu nu rebing ceuli saha eta ceuli Sambu eta teh ceuli sambu heueuh heueuh ceuli mah ceuli sambu ngan sambu lain ceuli Ar-Rahmanu mah nya Allah ngan Allah lain Ar-Rahmanu nah Allah dihartikeun anu geleng di ditu da Ar-Rahmanu di dinya mah maha murah grapek pecakan eta teh dalih teh pigaweun lain nuduhkeun di aras pigawean kumaha maha murah ayana di pangluhurna grapek nyaahan deudeuhan ulasan asihan murahan ka batur bakal diangkat ku batur teh di peringkat pangluhurna anjeun bakal dihormat buktina Rasul Pangeran Muhammad kakasihna modalna teh nyaahan deudeuhan ulasan asihan dicaci dimaki dikitu kieu ku batur dipake sobar nepi ka diangkat ka Sidratul Muntaha waktu audensi jeung anjeunna lamun ngahartikeun kudu puguh da ngaruksak anak buah hangkena nyasarkeun ka batur seleing teuing da ieu mah semetinya nyaona ge oh tamatkeun ya naon ari sabenerna Allah teh aya di urang kumaha rakat jeung urang nah maka jeung masyarakat lir upama gula jeung amisna lir upama uyah jeung asina kateranganana wadahnu aqrabu ilaihi min hablil warid urat beuheung jeung beuheungna masih aya antara tapi urang jeung anjeunna geus wantarana deui jeung naonana naon jeung naonana apa cek si lain tadi nyaritakeun lir gula jeung amisna lir uyah jeung asina ari urang jeung Allah jeung naonana teuing atuh jeung naonana wa teuing atuh nah ngabuntut bangkong ieu dewa teh paingan kahanapna ruksak da di dina gini bararakku kieu si horeng agama ukur dipake kedok ku si lain dipake meungpeungan beungeut ku sawe ku si lain nepi ka tega nganyeri kanu leutik tenyo tu dihanap rakyat kakan didengke ku perekonomian hukum geus teu adil bongan di dieu sarumogol kabeh ulah leuwih teuing da ulah aing ditewakna mah geus sia cicing cek aing oge lamun mimil ka aing jempe ye sia teh lanceuk aing teh cekek cek aing lain ahli na anjeun jadi dewa teh pangeran ge geus nitah yen lamun nitah teh kudu ka ahlina can jadi ahli anjeun dewa wayahna diajar deh ka itu masantren deh ka itu oh sieu mah jasnya jas Islam atuh da oh atuh da lamun teu kitu kumaha bener da ulah kitu teh mah euy Wah bahaya iwa bahaya sidawala ilmu anyar ieu rek ngarobah sistem para dewa
lamun kitu cara hayok kepung wakul buaya banget ewak bahaya ya ewak wadian teuing dewa itu teh paduli teuing dek saha-saha ge astagfirullahaladzim dawala sieu teh mending kaweuh kasieun nah makasieun wani henteu kuring wasieun henteu heueuh ngan ieu mela anu leutik kuring teh supaya bener-bener adil dina kamakmuran makmur dina keadilan kabeh caritaan dewa teh di mananya karaya teh yeuh ngan ukur mengpedan banget ku sawe deuleu dipake pamini ngan ukur dina teori wungkul ngajar dogna teh caritaan nu aralus nu harade ngan ukur dijieun slogan wungkul tapi kanyataanna geuning kitu disadak mah bieu kabeh ngelai beungeun aing ulah dibawa cicing aing mung dibawa mah cicing. Nah, malah urang bareng anjeun sia mah pokal teuing aing mah. Wireh sidawara teh sajabana tiga gugat teh bade ngarubah sistem di sawarga meniluka. Eta tah ieu. Naon anu dicaritakeun anak nu kadangu ku salira nu kakuping ku akang nyaeta ngeunaan bag-bagan ilmu keagamaan ari kitu kumaha yen urang di sawarga teh ku sidawala rek diislamkeun dina waktu saena make ajas Islam anu leres kakang Pancobi geura dangukeun kinten-kinten pada ditepangan salirah kuadi Subi minta supaya bere jalan we sidawala cenah abus ka ieu keraton Palimeret Sukunda aya waktos aya pasihan ya atuna sanes ditatadi moal panginten jadi huru-hara heula kapan urang mah kadar ikhtiar saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurunyung taun sok minang kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh angin kadar ti pangeran baka karasa jeung karanapan ngan manusia mah ikhtiar wungkul kadar hasil jeung henteu nyaeta mah kumaha engke bae yap cenah ka dieu mangga dawala abdi turing geus ka dieu yap ka dieu aya widih yang watipati jagatata dawala astra jingga bagea sadatangna maneh sampurasun rampes Taneratang ngademan Datan nera Tang ngademan Pakulingan rana Ewu pakulingan rana Datan nera tangga teman ewu pakulingan rana Kus kena tihin dinasti Karsayang Ya Sampurasun paman rampes dawala sampu maneot kulub cepot kulub nuhun
jadi duaan wae tara seueur saur ieu ge bubuhane ngicilik kulan tara seueur batur abdi mah ai kitu ai mawa batur teh nyata sieun ngaliwatkeun batur ieu mah da abdi nyabak seuneuna abdi nu kudu tanggung jawab panasna nanging ieu teh demi kepentingan sadayana cager bapa maneh sae kulan inung maneh sae si gareng teu ka dieu nuju ngiangkeun eta hasil malawija kayaknya ka Garut ka pasar kulan nya ngabanar tomat eta teh pun adi mah nya syukur bagja kumbayangan mang bisa panggih jeung maneh cepot dawala iya di mah jajapun adi bulan anu maksud pentingnya pun adi abdi mah ulah cacanak aya naon-naon mah ai taeun sieun si eta mah ai taeun gede pangabutuhna teh ngan lamun geus hasil hayang panggedena coba geura pedar bejer beas aya naon heulaanan abdi bade naroskeun naon seueur di jagat raya Pramudita wayang-wayangan di Marcapada anu nyembahna ka salira nya malahan salira teh di sakaligus dianggap pangeran anu nyiptakeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina nah bener ai pangeran manusia teh anjeun tetapi aya deui sajabiti anjeun kaula mah makhlukna keneh dawala rumaos rumasa kaula makhlukna keneh dewa kawasa anu leuwih kawasa dewa pinter anu leuwih pinter ai wujudan kieu mah makhlukna keneh nah atuh lain dicarek jelema-jelema anu aya di dunya nyembah ka salira bayangkeun kumaneh lamun eta jelema eueuh sesembahanana naon pingaraneunana bakal leuwih jahat bakal leuwih ruksak manusia lamun teu boga sesembahan pribadina nah atuh lain buru-buru cenah dirobah hatena dawala bakal aya kaributan bakal silih bunuh jelema sabab di mana-mana jelema geus diancikan ku pamadegan lamun aya nu ngarobah sanggup korban ke jiwa tibatan karobah pamadeganana cing inget dawala di mana jelema geus kaancikan ku pamadeganana tur eta pamadeganana teh sok aya hasilna jadi di mana aya nu ngarobah teh sanggup korban ke jiwa malahan make jeung sarua we jeung maneh kapan dalih maneh oge fisabilillah iya daun ya sia kumaha geus kitu kena batu sia oh bener dawala ulah waka dirobah ayeuna keuneuh jelema teh diancikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan kunaon atuh maranehna cicing wae di dinya sabab maranehna keneh teu daek ikhtiar teu daek studi perbandingan geus ditemongkeun agama-agama anu liana kunaon teu dibaraca jeung teu ditalaah sanajan maneh oge perlu we mempelajari eta pelajaran anu jelema sok nyemah ka kaula nyaeta pikeun studi perbandingan keur kakuatan maneh ngabuktikeun inna dina indallahil Islam teh kumaha oh dawala euy bener euy pikeun ngabuktikeun inna dina indallahil Islam teh urang teh kudu syukri perbandingan ka itu ka dieu ayeuna ku dewa diayakeun Brahma dewa seuneu nyaeta syukri perbandingan teh batur mah ngabukti geuning dewa Brahma teh tadi nu digebungkus ku dewek ini heeh tapanai urang mah abstrak ai Brahma teh hartina seuneu ai dewa teh tukang seuneu saha malaikat naon ai nu Jepang seuneu mode dewa bayu ai dewa teh tukang ai bayu teh angin tukang angin canyaho ngaranna manehna mah
urang mah pan geus nyaho isrofi ya. Heeh. Jadi sudah perbandingan jadi cacieun atuh lamun kitu nya. Heungan batur meureun cara nepi meureun. Ai urang deui ulah boga rasa geus nepi. Dupi pangeran mangsaha anu salasna? Pangeran kaula teh nyata Allah jenenganana. Allah jenenganana. Leres. Di mana teh? Allah nya. Ulah nyarita di mana? Sabab kaula teh nyaritakeun jenenganana dibuktikeun di dieu ge aya ai jenenganana mah. Kumaha? Ditulis jadi aksara, disebut jadi suara. Ditulis jadi aksara, buktina alif lam lam ha. Disebut jadi suara Allah. Ta eta dengekeun. Samoan pareta mah jenenganana. Aridatna ulah diteteangan sabab eta mah kauger ku pager laesa kamislihi saeun. Moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontohan kamantena saperkara oge. Moal aya anu bakal bisa nyontohan kamantena saperkara oge. Nya atuh meureun eueuh jadi bener Allah teh eueuh. Lieur aing. Jadi Allah teh eueuh lamun kitu mah bener. Manya kuring mangeran kanu eueuh kudu kadinya mangeran teh kudu kanu eueuh. Eueuh naonana ari Allah teh? Eueuh babandinganana. Gusti. Tapi jadi teu aya babandinganana, teu aya babandinganana. Ari sifatna Rahman Rahim. Asmana Allah nupang akbarna ti antara asma-asma nu sanesna. Af'alna kun payakun jadi jeung ngajararadi jadi maneh teh ulah neangan anu ngajadikeunana tapi pikiran jajadianana. Mana jajadianana? Heulaanan ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu angang, nu caket diraraketan, nu deukeut diradeuheusan. Moal jauh tina wujud, moal angang tina awak, aya naon jeung aya saha dina wujud maneh, gerak-prak gerak panggihan cirina satangtung diri. Mun manusia geus nyaho ka dirina, tangtu nyaho ka Gustina. Di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Lain bodoh teu bisa maca, tapi teu umaku hirupna. Salilana sumrah jeung pasrah kana kagunganana. Kena batu sia. Halus ai kitu. Jadi reug-reug aing boga pamimpin teh. Ngan lamun jadi pamimpin disedek ku aing teu bisa ngajawab, enek-enek ayeuna ge ku aing. Gede hatena mah sia teh euy. Supaya ulah katipu we urang boga pamimpin teh cereug. Maya aya hiji pamimpin salilana ukur mentingkeun diri pribadi, anak, konco-konco jeung kulawargana. Berarti teu nyahoan kana dirina. Sementara rakyat ruksak diantep. Agama ukur dipake kedok. Naon deui nu rek ditanyakeun? Cenah geuningan ceuk narada mah tadi cenah teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa. Ai disedek teu ngajawab. Eta teh nya eta laisa kamislihi syai'un teh. Jadi maneh teh ulah mikiran anu ngajadikeunana da dicare ku itu ge ulah nean-neangan kami moal nyaho pikiran makhluk kami we. Engke ge da balik teh ka kami deui. Asal ongkosna iman jeung takwa, gugu parintahna, jauhan cegahanana. Cenah make jeung wanah nu aqrabu ilahi min habi warid bener. Jeung naonana urang akrab teh? Jeung rahmatna, jeung pitulungna, jeung awasna, jeung dengena, cinekna eta wujud teh, jeung hirupna, jeung rasana.
jadi anjir mangan ukur kari ngagunakeunana teh kudu luyu jeung kahayang nu boga. Jadi eta panon teh ulah satenyo-tenyo na lamun lain tenyoeunana ceuli ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana. Kari sakitu kumaha ayeuna konsekuensi mang salaku pamimpin ka rakyatna? Memang sakuat tenaga sapanjang mang kapake bari jeung jag-jag mah mang teh geus diwakafkeun ieu syariatna ka nagara jeung ka bangsa. Moalan salin ciluncat mulang udar tidak tali gadang. Moal benar ya. Cenah eta dewa aya nu salah wajar di sawarga aya nu salah. Boro-boro atuh. Ulah pemilih sistem, ulah dumeh ka anak, ulah dumeh ka dulur, salah tuntut adil hukum teh kumaha? Ya eta ulah cieut kanu hideung, ulah ponteng kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan, lamun salah perlu dituntut. Tah kitu kahayang teh. Adil ngaranna eta. Ngan ulah dipake slogan, ulah dipake teori wungkul, da buktina mah geuningan ngeunah hehe teu ngeunah heon. Nu ngampar-ngampar, nu nabeuh-nabeuh, nu lapar-lapar, nu seubeuh-seubeuh. Sagantang 10 liter tumpak roda Haji Sirod, nu senang ukur nu pinter, nu bodoh mah tetep reyon. Urang jieun samuk, urang jieun pecut kajadian anu kaalaman. Hayuk ayeuna mah urang sami-sami ngarobah hiji sistem nyaeta supaya luyu jeung mekanisme oge luyu jeung aspirasi rakyat mang sanggup ngomeanana dina waktu ayeuna. Sanggup ngomeanana, sanggup. Lamun teu kitu nya tungtut ge bisa ku rakyat. Keuna naon rakyat nuntut hak rakyat. Sabab sapinuhna kadaulatan teh di tangan rakyat. Motor teh umat cicing motor we ngan dina pengkolan aing can bisa mengkolkeun teh. Tong alus-alus ting merekna Marjuki. Parantos kauninga rakyat keur engkak-engkakan didengke ku perekonomian. Kakeunaan ku panyakit ieu urang sararea pada ngomean. Nu matak dina lebah dieu sok. Sakabeh waki-waki rakyat anu rek nyalurkeun aspirasina geura salurkeun mang mere kabebasan ngan syaratna ulah ngayakeun tindakan anu anarkis. Komo bari jeung ngaruksak harta jeung kakayaan anu aya oge pangwangunan anu aya sing inget sabab pangeran teu resepkeun ka jelema anu nyeun karuksakan di luhur bumi. Tah dengekeun. Jadi urang teh ulah ngayakeun tindakan anu anarkis. Ngaruksak toko maledogan toko jeung sajabana lamun aya ka teu panuju datang nyarita. Bener kau memuringka kulu punuk dek ngabiayeun pangeran teh teresepkeun ka jelema anu nyeun karuksakan di luhur bumi. Adi paingan jadi pamimpin atuh. Moal patos-patos salira jadi pamimpin upami teu diserangan ku rasa kawaspadaan sareng permana tinggalan percanten akang. Tah ieu konco-konco geuwat omean kabeh ieu. Naon anak-anak araranjeun tindakanana anarkis teh bawahan-bawahan anjeun can bener ieu dina ngalampahkeunana can jadi ahlina ngajadikeun anak anjeun dina waktu ayeuna ceuk batur rumah nyaeta nepotisme teh ari kitu nepotisme aya dua alternatif nyaeta aya nu positif jeung negatif. Sakira-kirana ngajadikeun anak jadi dewa tapi matak nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa, matak ngaronjatkeun harkat jeung darajat wibawa nagara jeung bangsa kakara eta anu disebut positif. Tapi sakirana ngajadikeun anak bari jeung lain ahlina oge ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa, nepotisme hapus itu. Tidak adakan.
diestokeun aspirasi maneh omat teu kitu bakal anggaya-anggayan ieu reformasi leres leuheung ku anggaya-anggayanana reformasi ngan ieu reformasi dihadang ku badut-badut politik ieu jeung ku pahlawan kaberangan timbalan waspada permana tinggal leres sakitu aing dek balik ieu otipati geuning nyebut aing ieu teh emang tenyo nu sabenerna aing saha lajeng wae tina awak dawala aya nu kaluar hiji cahaya si horeng ieu teh Sang Hyang Tunggal nurut sakya sesekar niwang sakaya gelang nur cahaya sesekar niwang cahaya hilang bumi dawala dawala aduh si horeng aduh Kang lain dawala saha akina bete nu nyarita teh bapa urang amuing tobat Gusti kaporong kaula tiasaan Kangjeng Rama nyumput di si dawala aduh dawala maneh mau kur katempuhan deudeuh teuing jalu bade masieun motor teh geus nah meuni kabina-bina teuing aduh hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan ngawujud jadi hiji gumulung waras teu makaring jati-jati teu makaring waras cager maneh aduh halana aya di dieu ieu abdi samah kapihatur amang nuhun dawala kuntene ditarima dawala deudeuh teuing maneh manu katempuhan kamelangkapnya aki maneh sabenerna bieu teh nu nyarita teh deudeuh teuing dawala bagja nu taya papadana jalu hampura we wa teu nyejak dina leresan dieu atuh hapunten tina nu pihak kalapatan ageng semonten alit tina naon pihak kirang sareng langkungna ieu lalampahan tangtos seueur lepatna batan leresna amisun ti rombongan maksar bangsur pina sanes waktos tiasa patepang deui permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui salamet nu kagungan maksad sakulawargi salamet panganten jalar istri salamet anu nongton salamet nu ditongton sakali salamet tetep salamet rupina ieu lalampahan urang pungkas ku kemang ti leutik sinebaran sari tutup